takror kita jamaah teh. Terus berenang mau kadaharan bolu. Marukan kuing teu katingali. Cokot tina kantong. Teh kan ibu-ibu besok mau kantong. Kana pangaosan sok mau kantong. Heeh, da teu leupas kantong. Mereka mana-mana ge kantong. Anta luar biasa hebatna kantong aya kasaean. Punten kana pangaosan mah kantong teh ece sok mawa Quran leresnya. Komo anu sae pisan mah kana anu syukuran. Heeh. Kana syukuran mah ari ini keun mawa Quran unggul. Ari balikna. Ngarampok. Ya Allah dari tapi tenan naon aja nyana naon katuangan nuang katuangan dina pangaosan mah luar biasa. Napi ka aja lamun tuang katuangan nuang katuangan dina pangaosan salami eta katuangan aya keneh dina perut urang maka didinya terus katuangan eta mang mentakeun hampura dosa kamu aja. Asli eta cekaterangan gitu. Jadi lamun aya katuangan dina pangaosan, dina rutina, dina syukuran, muludan, rajaban, muharaman, tuang wayahna ku ece. Salami aya keneh dina beuteung ece terus we mang mentakeun hampura kang ece. Mata wayahna lamun geus aya katuangan geus tuang dina muludan, dina rajaban, wayahna samimu matong dipodokeun. Cenah mah kumaha eta teh paparengkelan cenah nahan modon cenah nahan